hari urang nyaritakeun ilmu hakikat urangna can datang ke hakikat atau hese dia kumaha nyaritakeunana tapi secara gambaran mah kieu urang teh supaya bahwa nu kadeuleu ku urang teh Allah sebab hakikat nama Allah di mana ngamimitianana teh kudu tajali ai tajali memual bisa mun henteu takhalli jeung tahali nyawa-nyawa eta tus yang ngaran tah emang ai tahali naon Kiai tahali mah tahali apa kada tahali belah jadi lamun ku urang dicaritakeun aju urang teh berangkat suluk perasaan gunung mana bae handap enduk berangkat teh eungap enduk hayang datang ka tajalli supaya purukutut kadengena Allah eta teh angel jasa hiji kudu tahali teh make papakean anu rapi papakean teh lain papakean nang meuli di toko papakean akhlakul karimah WH haju tahali mah loba nu bisa ketika lempang tungkul ketika orang diuk ajeg cicing ketika orang sholat sesuai jeung aturanana make pakaianana nu sopan tahali ngaranna kanu handap deudeuh ka saluhureun sopan ka sasama de gitu naon gitu ngaran hormat tahali sesuai jeung aturan sarana diatur ku urang teh jam 7 duha jam 8 atau jam 9 urang mah lain pan jam 7 wuduk jam 10 sate jam 1 es keur ngaji ge ngopi bae masalah guys hese tidak hese ge loba nu bisa tah tapi takholi mah hese nyepikeun anu garoreng nu mafsadat panyakit-panyakit anu bakal nahan panyakit-panyakit anu bakal ngahalangan tahali urang kana tajalli iyalah nu digambarkeun di dieu nu kamari huwa nu awal mah isyarah kana wujud awal al-azali qabla tajalli ieu mah moal anu nyaho cek Gusti Allah kuntu kanzan lam urab memeh kaula ngadabel langit kaula ngadamel bumi pan aing sorangan simpenan nu tidak terketahui jeung moal aya nu nyaho aing sorangan cak Allah kuntu kanzan lam urab huwa awal qabla tajalli eueuh nu nyaho teu saha nu nyaho atuh tah mah taratu anu urab kaula hayang dikenal faqalaqtul khalqa aing ngadamel heula langit ngadamel heula Adam ngadamel heula bumi supaya nyarahun bahwa aing pangeran didamel ku aing truk Adam sanggeus didamel Adam anakan di aya Hawa terus anakan tahun 2012 ayalah anak Adam nu ngaran Habib Rozak kos kitu bentukna teu kurang teu leuwih rencana Allah nyieun Habib Rozak kos kitu bae cenah kasep sakitu ayana cenah jorek sakitu ayana cenah serem sakitu ayana geus bae eta teh turunan Adam kos kitu bae pokona mah teh ajeuna teh mah kos lain jelema sabodo sia aduh nah ieu teh eta teh turunan Adam teh kuari
nyaho Habib Rozak mah oh aya Allah naon sababna aya dada melanana badat tajali ngan tajali na tajali umum eta mah KBG nyaraho ngaji urang kuari wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis dan seterusna Allah aya naon dalilna aya dada melanana dibalikeun ku guru mun eueuh dada melana Allah aya eueuh nyaonya macet ieu pandalil tah dalil tah aya dada melanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna kuari mun eueuh dada melana Allah aya teh eueuh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah sok loba omong sia mah segala nanya segala naon geus pokona sakitu bae geus nu sasalaman guriwal geus sakitu eta kiai panggung tah kos itu teh eta dikhawatirkeun ka sorga eta kos kitu masih dikhawatirkeun can kajawab teh can kajawab tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalilna aya dada melanana mun eueuh dada melana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kanzan teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae haju nganyahokeun aku mah sia heula ku aing dibacok deuk sanu nganyahokeun Allah sia eueuh gelut urang di dinya gelut emang sia mah kudu dipeureup ieu mah keur carita ilmu hakikat wasani ila alihi ibadat tajalli huwa nu kadua teh isyarah kana tingkah Allah sabadat tajalli babari ngomong nama praktekna hese sebab Allah teh nempel mun cara nempel bareng mun cara bareng ngahiji mun cara ngahiji naon atuh bahasana terserah sia ngan Allah mah setiap aya eta perkara aya Allahan lantaran jadi dalil kana ayana Allah kabeh makhluk jadi dalil karena ayana Allah atau di setiap makhluk aya Allahan kumaha ngabahasakeunna terserah sia hese kan atuh hese tah bae jai perasaan mangke ngabahasakeunna mah kumaha nu boga rasa ngan secara metode takholi heula carana takholi mun teu boga guru moal bisa baca ku sia Minhajul Abidin baca ku sia Ihya dimamakeun diabuyakeun ku sia tetep can boga guru kadeuleu lelengkahanana salah kajen teuing nyana putra buya putra mama putra inohong putra naon deui encan mah kadeuleu bae lelengkahanana atuh tetep bae kadeuleu lain mah lain bae heueuh mah heueuh bae pan kieu dina ilmu syariat kudu aya niat eta kan kudu aya kesempurnaan niat lamun dina pikih jaritakeun kudu make niat rukun atau wajib kesempurnaan niat ilmu tarekat lamun dina ilmu tauhid kudu syahadat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pikih sakitu tauhid sakitu ketika urang ngaji tarekat menuju hakikat aya kesempurnaan syahadat ketika orang takbir Allahu Akbar cukup baik dek takbir salat dek takbir demo Allahu Akbar ayo coba kamari ge pudoli aji pudoli mawa masyarakat Allahu Akbar demo cikeusik eueuh masalah artina teu salah spek bae tapi aya kesempurnaan takbir tah diaji heula ala kadar bae lamun kesempurnaan takbir naon sebab makna takbir teh Allahu Akbar Allah nu maha agung kudu make maha agung berarti di atas segala-galana geus lamun neuleuh mobil leutik mun dibandingkeun jeung kemaha agungan Allah mun urang neuleuh gunung leutik dibandingkeun jeung maha agungna Allah mun neuleuh urang Libanon nu irungna mancung India anu gitekna pohara ulah terlalu ka India lah Kerawang eta teh eueuh nanaonan mun urang nyaritakeun maha agung Allah tapi urang can tepi ta ka maha agung Allah sebab takbir urangna kakarak takbir fikih kakarak takbir tauhid can make takbir hakikat hayang datang ke takbir hakikat
aya kesempurnaan takbir niat panjang teuing mun niat mah syahadat panjang teuing ieu mah takbir heula nu sangat sederhana ke kesempurnaan takbir naon kesempurnaan takbir kudu takholi nakholikeun kesempurnaan takbir kudu ulah aya dedeulean adamul basor ulah boga dedeulean salian Allah sebab timbulna sagala rupa kahayang anu kahayang eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tina dedeulean mun urang henteu neuleuh moal boga kahayang berarti kudu peurem lamun hayang sampurna takbir urang kudu peurem sok perhatikeun heula guru bakal nyaritakeun guru hakikat sia lempang begitu lempang neuleuh baju eta begitu neuleuh baju bagus di toko teh awak urang ngomong mulai hakikatan heula cak awak teh be eta baju mun dibeli dipake di awak di aing pantes amat duit sia aya ngaju siana atuh kabeneran bagus beli bae tah timbul hayang meuli baju bagus ti mata heula awak ngomong berangkat deui tek aya bubuahan aya jeruk aya cau aya segala rupa kabeneran beuteung urang rada lapar belah dieuna restoran beuteung ngomong cak beuteung teh beu eta jeruk mun diasaan mantep jasa meureun amis jasa kok mau dibeli aju ka restoran dahar heula aju make daharna lauk emas dipanggang dibeuleum make coel di dinya aju aya kitu naon ngaranna peuting nu rada ngora teh aju pelayana susuna kadel mantep beuteung ngomong dedeulean heula tek ketika orang berangkat deui neuleuh mobil bagus eta mobil soraan hebat amat dibandingkeun jeung nu sok ditumpakan 08 jauh amat itu bagus jasa mobil cet ge meuni herang bejana anti gores sabaraha duit eta si mobil naon merekna eta si mobil eta teh mobil Innova nu anyar 260 juta aya pan sia duit mending meuli bae eta mah jore barang tek bae neuleuh deui aya deui eta mobil nu rada bagus naon eta mobil teh eta mah CRV 320 juta mending CRV bae mata tah mulai tah duit aya tah hayang tah urang tah hayang CRV mah leutik teuing mendingan ditu bae tuh naon ditu Alphard sabar duit eta Alphard cuma murah ngan seukur M 400 mulai naik deui eta mah can pas ditumpakan ku urang apan urang mah orang kaya mendingan itu bae tuh itu naon itu Lexus sabaraha itu Lexus itu mah itu Lexus itu mah tuh 2M setengah beli bae Lexus aya keneh itu nu itu tuh Ferrari sabaraha itu 5 juta setengah 5 miliar setengah kadengena ku santri mah ngap-ngapan boro-boro MM-an puguh sekupi genang pamere atut supaya sia ulah aredan ieu ngaji peedan ini mah ieu mah peedan nih hibur bae heulanan mata timbul tina mata tek moal sampurna takbir sia selama mata masih kena jelalatan mata nya kemudian orang neuleuh dahareun kana beuteung neuleuh baju bagus kana awak neuleuh mobil ieu teh kana bujur ngeunaheun nyalande meureun dan lain sebagainya ketika orang di kota neuleuh awewe waduh masyaallah make kaos merecet calanana merecet putih luar biasa buukna terurai rapi irungna mancung matana semua aduh bangun dek senyum bae teh bibirna beureum masyaallah mulus awakna teh eta teh nu ngajakan teh handapeun bujal ngaji torekatnya kos gitu ngaji torekatnya kos gitu ieu teh keur di muprodat pun cara ngaji alat mah di muprodat heula di muprodat teh sakalimah urang mengaji nahwu muprodat heula
mana kalimah ieu kalimah naon di mana asalna kumaha musak min huna dihijikeun teu we dihijikeun jeung ieu geus fiil geus fa'il mubtada jeung khobar mufradat ngaranna kemudian ayeuna mah cek ahli bilagahna kumaha cek ahli mantekna kumaha mufradat ngaranna dihijikeun bahasa teh umum atawa khusus asup kana ilmu kitu usul fikih sehingga khusus atau umum sesuai jeung qaedahna ieu teh menuju ka hukum naon ayeuna mana elatna usul fikih geus berarti hukum kudu babarengan jeung elat dimufradat heula ku urang tak dengan hukuman teh tasawur heula ieu ge sarua dek ngaji torekat teh endek menuju hakikat mun aya guruan kos kitu mun aya guruan moal bisa ta ieu teh lalakon endek nyampurnakeun takbir mata heula kudu dijaga moal bisa sia sampurna takbir mun mata can dijaga datang ka modal moal bisa moal sabade kumaha kiaina moal bisa bae cenah udang-udangna 5 genep ku sia pake berarti mata ye sebab ketika ke restoran neuleuh restoran beuteung menta ketika neuleuh baju bagus awak menta ketika neuleuh mobil bagus kendaraan bujur menta dan lain sebagainya ketika neuleuh awe geulis nu dihandap hudang menta nah eta teh berarti ti mata berarti teu sampurna mun mata masih kene bentak sebab aya kahayang sedangkeun kahayang ngarusak kana niat urang teh anu mantak ieu niat teu beres loba kahayang. Jadi berarti panjang tak orang menyaritakan niat, haju kesempurnaan niat, takbir heula bae. Kudu kumaha tuh, wayana sia mata perem. Ulah loba dadeulean. Perem mata teh aja bentak kadelede ka bentak kadelede. Wayana nyilip sia. Nyilip di kamar bae. Di kamar keluar mah tetep dadeulean kana ka gunung sia. Tah ayana uzlah teh boga maksud dek nyalametkeun mata. Ulah haju uzlah tepuguh dek mana sih uzlah dek naon dek ibadah atau di imah bae lah di imah mah kurang ngeunaheun kurang tentrem encan jadi bahaya tak uzlah kos kitu teh nu diharamkeun teh kos kitu teu boga maksud nyalametkeun mata bae heula mata datang ka kumaha datang ka neuleuna sakadar neuleu eueuh kahayang diberengke tafakur jeung muraqabahna urusan mata jeung zikirna nu awal bae heula la ilaha illallah datang ka huwa nu kadua teh ieu teh datang ka dinya kudu 3 tahap la ilaha illallah la maksuda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah engke ka ditu teh la dan la selanjutnya eta bae heula sok rapihan mulai mun bisa di imah bae lah los mun teu bisa di imah bae wayana di kamar mun teu bisa di kamar nyilip ka gunung mulayan lantaran aya guruna dipraktekeun awak urang teh praktek zikirna napasna praktek matana teh dieuweukeun lain kudu dicolok dibutaan lain nu mantak Gus Dur teh buta emang Gus Dur buta teu nya maca kitab biasa tapi disebutna buta iyalah panjang mun nyaritakeun Gus Dur mah teu buta nya mah nonton TV terus nonton TV urang ge tak katuturkeun nonton TV na mah nonton TV terus daharna beuki jasa Gus Dur mah nu mantak gendut daharna beuki jasa katuturkeun ku urang daharna beuki mah make calana pendek ge hayu bae urang ge katuturkeun malah mah memeh Gus Dur ulang heula ning hade jeung ale hakikat sing hade bae kos tadi teh ngalawudu tah kuari mulai dibere carana kumaha carana di samping ngaleungitkeun dedeleuhan tekad mutakonna dibalikeun teh ulah dipaksa supaya kieu mun tadi mah Allah aya lantaran aya dadamelana kuari mah supaya jadi aya dadamelana lantaran aya Allah ngan henteu bisa dipaksa supaya kitu kumaha carana kieu Arihat Allah teh moal kapanggih moal kadeuleu lantaran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi Allah teh panyieun makhluk, urang buktina di antarana.
pan urang teh ieu dibere gerak, dibere hirup urang teh nu Allah, gerak urang teh nu Allah, tanaga urang teh nu Allah. Buktina ketika hirup urang dicabut urang teu daya teu upaya. Buktina ketika tanaga urang dicokot eueuh nanaonan. Ketika mata urang dirabunkeun eueuh nanaon nu Allah berarti nu Allah. Nah, naon ieu nu aya di urang? Sifat Allah teh al-muharrik, sifat Allah teh al-qadir, sifat Allah teh al-murid nempel ka urang. Atuh murid Allah, qadir Allah, muharrik Allah aya di diri urang. Lamun urang nyaritakeun sifat atuh moal kaluar ti asma. Lantaran qadir teh pan asma. Sifatna maha qadir atuh pan ngaranna qadir. Asma Allah qadirun, asma Allah muridun, asma Allah muharrikun. Asma Allah 99 War-Rahmanur Rahim, Malikul Qudus Salamul Mu'minul Azizul Mutakabbir dan selanjutnya eta kan asma Allah. Nah berarti kuari ari zat Allah teh moal kadeule ngan zat Allah teh ngandung sifat. Ari sifat Allah teh babarengan jeung asma. Ari asma Allah teh nandakeun kana af'alna. Urang diuk urang nangtung af'al Allah. Nah af'al eta wahana zat atuh balik deui kana zat. Tak eta teh kakarak ucap kuari keuna karasa nyaritakeun zat Allah teh urang. Lamun aya nu kos kitu pencit teu meunang. Tapi mau tidak mau kos kitu ngan teu meunang diomongkeun ieu keur ngaji. Nah kuari cet dileuweung bae supaya kos kitu kumaha tah mata heula supaya takbir urang sampurna. Terus dengan aturan ti guru teng kuari neuleuh maneuleuh tapi nu kadeuleuna geus asma Allah, sifat Allah, af'al Allah. Mimiti nu kadeuleuh af'al Allah itu teh dadamelan Allah. Lamun dadamelan Allah teh aya asmana. Mun aya asma aya sifat mah moal kaluar tina zat. Sebab sifat ma'arad wal arad atuh berarti makoma bi ghairihi cek ahli makulat. Selalu gitu bentak neuleuh kebo itu teh dadamelan Allah. Ai dadamelan Allah teh moal kaluar tina asma moal kaluar tina sifat. Ari sifat teh babarengan jeung zat nu kadeuleuh Allah. Nu kadeuleuh Allahna. Neuleuh gunung, neuleuh langit teng kuari mah neuleuh awewe geulis ge geus henteu nyaritakeun Karawang, India, Libanon. Geus henteu kuari mah. Mun urang neuleuh awewe geulis jeung jore bakal akur bae engke mah eta mah bikang teh. Geus eueuh nempel jeung manehanana moal aya hasratna naon. Sebab nu kadeuleuh teh Allahna. Kuari mah neuleuh naon we Allah, Allah, Allah geus bisa ngomong urang. Jeung hamba-hamba Allah, jeung makhluk-makhluk Allah. Iyalah tajalli. Nah, tajallina Allah pan ieu dicaritakeun ba'da tajalli. Allah tajalli di kebo, Allah tajalli di gunung, Allah tajalli di awewe, Allah tajalli di laut, Allah tajalli di berbagai eta teh sabada takholi. Ai takholi teh miceunan heula dedeleuan mata. Geus kuari mah eueuh lapar, kuari mah eueuh hayang make baju bagus, kuari eueuh make hayang kendaraan bagus, moal aya nanaon hiji we Allah kadeuleuh bakalna akhirat. Akhirat teh bakal kadeuleuh. Deket jasa, mentak Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kuburan kadeuleuh. Nyaritakeun sorga kadeuleuh. Nyaritakeun neraka katingali. Urang ge mun nyaritakeun awewe geulis mantep. Aduh, urang ge sok kadeuleuh jerona. Lamun aya we masyaallah luar biasa mas udah mulus amat jerona kos kumaha tolol tuh coba. Iyalah ieu bahasan-bahasan kos kitu teh kok bisa kitu sih kieu lamun eta zat Allah teh selalu ngandung sifat contoh nak model madu ngandung amis. Lamun eta sifat babarengan jeung asma kos mata poe jeung caang. Moal bisa keluar setiap muncul panon poe muncul caang. Aya caang, aya panon poe. Atuh aya urang, aya Allah. Atuh selalu kitu bae. Aya makhluk atuh aya Allah. Tah kuari lamun teh mah ngabahasakeun asma teh eta teh nandakeun af'al.
eta teh percis kos jelema di hareupeun kaca atawa di hareupeun cai. Nu sakumaha kalangkang teh mun dicaritakeun dina Minhajul Abidin jeung Ihya mah. Kuari mah keur carita kaca bae kaca. Eta urang ngaca, eta jero kaca teh aya. Tah eta ayana jero kaca teh eta nangtung diuk robahna kumaha ieu nu ngarobah kumaha nu ngaca. Atuh urang ge makhluk, atuh kumaha Allahna. Diukna ja urang mah atuh ieu mah kalangkang nu aya di kaca. Hakikatna mah berarti Allah. Nah, kuari afal teh wahana zat lantaran jamual aya di jero kaca anu rubah-robah lamun eueuh anu rubah-robahna. Berarti nandakeun ayana eta kalangkang aya anu rubah-robahna, aya anu ngacana. Urang ge ieu kuari rubah-robah atuh berarti aya Allah. Mana Allah atuh ieu? Puyang sia kajen kumaha. Kajen kumaha puyang mah. Ilah jelema nu jadi malalurtad teh bahaya ngaji hakikat teh mun eueuh guruan kos kieu. Mun datang ka dieu tah nu mantak ulah sok totorekatan mun masih keneh dagang limbah. Ulah totorekatan mun masih keneh jadi lurah, jadi pamarentah. Ulah totorekatan mun masih keneh jadi guru. Ulah totorekatan mun masih keneh dagang. Ulah totorekatan nu mantak mun ngadenge torekat. Keheul ulama nu asli mah. Sia totorekatan. Engke kadituna mun kiai totorekatan ongkoh ngiai tapi teu daek sasalaman. Ongkoh ngiai teu wauh jeung tetangga. Pan aing mah torekat. Ongkoh ngiai tapi nyana teu akur jeung batur. Ieu haram itu haram bari nyana engke bakal boga takabur asa aing. Lantaran naon? Teu taholi. Teu kudu ngomong torekat mah teu kudu. Hayu bae laksanakeun heula salilacan wusul mah hayu bae ibadah sorangan. Sorangan bae rasakeun heula ku sorangan. Lamun geus bisa ngobrol jeung jurig. Jeung jurig ngobrol. Urang teh pan dikelilingi ye ku setan. Di mana-mana urang peuting hudang setan teh kadeuleu. Setan kadeuleu. Urang dicritanya kenaon sia setan nungguan sia cakna. Deuk naon tuh? Deuk ngagoda sia. Manteng ngalah wudu ge digoda. Batal tah cenah. Hitut tah. Sian hitut. Nyana tah ngomong eta bareng jeung setan. Ketika cek setan teh nu mantep jelema anu mikih tapi endek nasaup henteu nasaup was-was. Was-was. Eta teh jelema akibat gadengekeun urayan tasawuf, hajujanana henteu ngaji tasawuf, ngajina ngan fikih doang. Usolli. Cek setan teh encan. Usolli. Terus kan fardhu encan. Cek setan teu ngaji tarekat lantaran ngajina tatasawupan anu paling ge haram sampai kertea. Usolli far cak japar naon. Akibat was-was teh ngadenge urayan tasawuf mengarah ka hakikat nu nyaritakeun tasawufna can datang ka hakikat nyanana ge teu nasawuf ieu pikih teh ngambang. Pikir teh ngambang, tak kos gitu tak bakal nata. Usolli cak setan teh encan. Usolli encan, lain gitu. Tauhidna eueuhan. Padahal mah gerak urang, gerak Allah. Deuleu urang, deuleu Allah. Geus teu kudu make niat. Teh ahli tasawuf mah, ahli hakikat mah datang ka dinya merenung. Allahu Akbar. Geus, ieu teh nu salat teh Allah. Nu salat teh Allah. Nu gerak teh Allah. Ieu keur sompral. Hakikat mah kos kitu. Tah urang ngaji mun datang ka dieu salah ye. Salah ye mangka di waktuna geus eueuh ye. Yes datang ka salah ye sing ada ye. Jangan geus ye ngaji ye. Kakarak datang ka nu salah, ka sia kikituan deui di ditu. Aing teu rido ka sia ye. Jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian, terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah, anu mengarah kana katauhidan, ngajadikeun nasihat ka dirina, ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make tariqah.
urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh didinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib jadi nukoba jadi nujaba jadi urafa jadi asaib terus jadi naon gitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imamnya naik deui jadi kutub gitulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian salat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur keneh diatur urang mah di mana jang tempat salat urang nu ngeunaheun lantaran make fikih ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta fikih ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang musola ieu mah bau proposal musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah teu tilok salat aambeunana jeung dedengeunana geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang rek dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai oma irama mah lain seuris ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar bae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah mah lain pirasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya mah pirasat kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahoeun tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho kana jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah kabeh ngaromong krikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh nu muroba ieu anu manuk sagala gitu ke kebun binatang nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Rozak salam atuh nyana ge waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajlok-ajlokan cak kieu teh bere kabeh nu aya bere
mararenta eta kabeh monyet kabeh marah itu terus baik nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi ente eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang indit nya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kayawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung put tenang we heulanan kiai monyet teh tak kawari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak kitab teh gaya keneh seserian bae Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet tang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jangan tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh rese baca kitab aja mubtada khobaran syarat jeung jawaban hese lah pokokna maca kitab datang ka kuari kitab teh bisa-bisa dibacana ai majalah manerleng mah komo aya gambaran teu kudu dibaca pokokna gambarna bae deuleu di HP ka HP-keun diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon teh kiai aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya endek naon masinikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allahna eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangol husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso blon teh kiai di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allah akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus pokona mah tah tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun da teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh ge aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang karena noriko ketika noriko tetep bae di luarnya make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli atuh di situ bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teu inget ka eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar kajaki ya lumayan lah setik-etikeun teh mah bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek bae jadi ahli Allah geus akur bae
Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, masalah. Ketika geus datang ke hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu sholat. Kadeuluna ge teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok aju ka kiai sia bae lah sholat. Emang kiai di mana? Di Mekah sholat. Geus moal gaharti. Teu bisa pakai lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji bangun pindah. Ngaji bangun majelis salim pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Ku aing geus jaraho atuh geus dipasrahkeun. Geus sia geus nyaho geus titipan ilmu, mama mah deuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi. Ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal boleh besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu. Ka mana karah ka Solear. Ka Solear. Di mana karah Solear teh di mana karah? Di Padegelang ngaco. Bungennya na besi pajar baturna. Tah di dia di Cisoka urang kadang ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalamannya biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masyaallah horeng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat Mbak, rupa monyet horeng wali. Aya lembur mah rupa wali horeng monyet. Mantak asana di dia monyet kabeh. Iya kari, embung disebut monyet sebagian ceknya na. Aduh ampun, atuh monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran lain deui idzal isrunamin di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui tawasil surba lailika binahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasobiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupek zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeuteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka zuhur berarti manehanana geus setengah tuwuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup. Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing nu ngora mah masalah pun. Nu kolot teh.
saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah ulah kecuali sih diberi apaan saya masalah sih pugu bermasalah tah eta teh tanggal 20 kolot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah ulah aya kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae emang bisa atuh bisa pan bisa kos gitu sih atuh ente mah hees sih ngomongna ya hees teh hees beneran atuh pan Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa mata bisa peureum sare golbu nanti atuh warasatul anbiya ge bisa nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra daripada ayah Banjar ketika sare emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna asal Malik Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman ta'ala Malik deui ka dieu tan halu bil qaratum karajibil qaratum di bener lain lalaga berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul infib jeung sholawat ajengan Mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal Malik we kos kitu tah awalna mah pamajikanna ge kageteun je sare tah henteu sih ka haji tapi sare asal Malik ka Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim Malik deh ka dieu tan halu bil qaratum baik aya Habib Rojak apa lain aduh Malik ka dieu mazia ka mana aju bae leungeun ruga peragapan ye cak pemajikan tadi geus ge beda masyaallah eta keur carita ahli sholawat teh kos kitu mantak anyar-anyar udah sok ditanya yang penting sare tante sare pan Malik kade gitu ge seuri bae nyana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh halal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dieu kamar mama belah dieu jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu peuting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur menjadi istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat ceuk teh terus bae ka dieu maca Malik maca sholawat can ngomong jap pan minantu anyar sapeuting dua peuting akhirna ka belah dieuna ngintip jadi lain nyana nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat geus itu ieu mah jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng Malik asal Malik Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman ta'ala kakarak bebeja nyana teh lalaunan seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 5050 ya ieu pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir ode kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui siga deh nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh
maksud nama kos gitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja pahama la wajib terus akhirna tidinya nyana siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihim biha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatta mata manehanana sehingga maut di Mekah gitulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing dek ka Mekah di Mekah dek cicing dek ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala lantarannya na paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod gorubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi allazi takunu fihi al ibadatul kubra nuk siap ku ari menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirnya manehanana yang ditikel-tikel pedapu pihil amal terus kuayana kitu pindah ke Mekah cicing datang ke maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila zihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mentak ahli ma'rifat mah ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek cenah maning di lembur bae di kamar teu nyaman ya teh nyaman neangan kanyamanan nah kalau lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nya nama ih atuh batur-batur marabok nya namanya batur-batur korupsi nya namanya bae batur-batur zina nya namanya bae teu kagedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah bae berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusan aja dirusak deui bagus-bagus kos gitulah caritana ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae zikir aja lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah henteu ngahaneng bekos ku bade henteu kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aingan sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk danaonan atuh mading di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen kuku mage nu kasipatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuh binasuh daniyat qudratir radat ilmu hayat samawat ta eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Geus bae titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah. Teu dirubah-rubah. Geus bae ngaheunya nama. Tah kos kitulah jadi hiji syiiran teh dijadikeun nasihat ku manehna. Kitulah ahli Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya. Aya hiji jelema kapanggih jeung hewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah kieu alhamdulillah 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 alhamdulillah. Paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa. Ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah. Ngan Allah nyaaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa. Cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa. Urang teh berarti kasapatan ku kebo. Nah, kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih. Lantaran teu ngarti tak teu ngarti. Ai kiai mah tadi wali kan ngarti. Ai nu sajen mah teu ngarti. Begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing. Ucing teh salam ka nyana. Assalamualaikum. Ditalipak doger bae. Cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak. Can maling can naon. Penjahat sia cak ucing teh. Habib Rojak seserian bae. Tuh jadi beda. Uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah Waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok. Tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae. Nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah. Asal geus mukasyafah lain deui geus. Geus tah jelas-jelasan geus tah geus jelas-jelasan. Saju ka halarti bae ngaji heran. Wallahu alam.